Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisunda anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng harta tinemu dosa bagian ka-13. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tring, kresek, kresek, kentreng, trek, trek, gerit, tok trak, dududud, gebur, gebur, kelentrung. Bismillahirrahmanirrahim. Cuk omod bari keletrek ngalaan slot jandela. Geus kitu jelang manehna luncat keluar ngawani-wani maneh anu maksudna deuk cicing dina sasaungan sisi empang kulantaran geus teu kuat nahan kakeung jeung sieun. Ceuk pikirna kajeun hees di luar wae batan di jero imah mah najan ngareunah di kasuran ge di luar mah babari lumpat ka imah tatangga anu deukeut. Omod ngiciprit lumpat bari ditiung ku sarungna kulantaran hujan ngaririncik anu maksudna deuk ngadon cicing di eta sasaungan bari ceuk pikirna deuk nempokeun ti kajauhan. Tah atra di dieu mah tinu poek nempokan nu caang lamun aya teh mah jelema jahat di jero imah aing kari lumpat ngabejaan tatangga ceuk geureuntess hate omod bari gog cingogo dina sasaungan. Awakna disaharudum ku samping sarung panon mencerong ngawaskeun ka jero imah dununganana anu katingali listrik di tengah imah ngebrak kawas ti borang. Kira-kira menang setengah jam kadenge sora jam di jero imah dununganana disada treng-trengan 11 kali anu tandana wanci harita geus nincak kana pukul 11 peuting. Sanggeus jam teu kadenge disada mimiti omod ngadenge deui sora anu tong terang di jero imah dununganana anu teu lila katingali kalawan sidik pisan aya nu ngajuringkang ti pipir lempang kana pelebah teras anu dedeganana mah siga jelema ngan awakna badag kalawan jangkung sirahna ge meh ada kana misplang. Waktu harita omod boga rasa hayang sidik aya sieun aya ningali eta nu keur ngabedega hareupeun imah dununganana bari tengah tongo ka jero teh anu katinggalina ku omod eta nu ngabedega dina lawang panto teh make ngotrek-ngotrek slot panto geus kitu katingali hordeng jandela jeung hordeng panto hareup mani bruy-bray teu beda anu katebak ku angin. Teu lila panto hareup brai muka atuh angin anu sakitu ngagelebugna teh asup kabeh ke jero imah nepi ka gantungan lampu listrik pating arayun katebak ku angin ti luar. Sajeroni ngawaskeun kanu keur asup ka jero imah kaayaan awak omod meningat deg-deg teu beda nu keur nirisan. Kesa ngadak-ngadak merolok ti korok ngadak-ngadak asa serak. Samalah boga pikiran deuk lumpat ka imah tatanggana ge teu bisa jung kulantaran suku ngadak-ngadak asa berat anu antuk namah omod ngadon ngajimprak. Juringkang, juringkang, juringkang eta nu siga jelema teh lempang di tengah imah bari tengah tongo kaunggal kamar geus kitu katingali ku omod eta nu jujuringkangan di tengah imah teh ngadegetan kana palebah sarena titi bari katingalina make nyerengeh untuna paranjang panon buncelik teu sirikna biji lekabeh. Bibirna siga nu kutap ketap tayohna ningali titi keur sare ngagebra. Serenge huntuna seserengehan bari letah lelan panon gular giler ka kenca kakatuhu. Pendek namah geus matak pigagilaeun mun seug katingali sidik ku urang mah eta ge katingali ku omod teh dumeh manehna masih kasebut budak keneh tur can pati loba dosa. Keur anteng-anteng panon ngawaskeun ka jero imah dununganana hate omod meningal lenyap pangacianana asa kabur dumeh dina siraheunana ngadenge manuk lok-lok di sada anu ditungtungan ku sora legug manik geueumah nakal. Jaba ti aya sora nu kitu teh make disada sora manuk siit patembalan jeung manuk bebence ngulincer ka ditu ka dieu.
Dikerasakeun waktu harita Omod boga pikiran dek ngagorowok minta tulung ka tetanggana teh maneh asa berat biwir anggur rapet siga nu dikunci awak ngadegdeg geus teu puguh rarasaan. Aduh Gusti nu Agung, mugi nyuhunkeun di tangtayungan sinarang mugi anu di lebat bumi sing salamet. Aki mugi nyuhunkeun pidoana ya abdi sing salamet. Kitu cek garentes sate Omod nanda kanu kawasa kalawan nyambat kanu jadi akina sangkan manehna aya dina kasalametan. Sanggeus Omod ngaluarkeun basa kitu dina batinna teu kanyahoan karalasna atuh plong wae hate Omod rada ngemplong teu reuwas jeung teu keung teuing ayeuna mah atuh suku teu pati ngadaregdeg. Nuhun Gusti, mugi sing saterasna eta nurupi kitu teh teras teu aya. Omod nyaritana deui dina batinna. Batin Omod dina antara setengah jam seentasna aya nu kitu ngadak-ngadak jadi hegar ka keung jeung kasieun teh laleungitan. Nya kitu deui manuk anu disada tadi teh eueuh duka ka mana hibarna. Alhamdulillah ceuk Omod bari jung nangtung. Sugan geus mantog ayeuna mah jeung piraku dek ngejedog wae da geus kadenge sora bedug tanda geus subuh deket kawan Ciberang. Omod ngocombang sorangan bari panon ngareret ka belah wetan katingali geus balebat. Geus kitu mah Omod ngaleos maksudna dek ka imah. Maksudna dek ka imah deui tapi barang srog kana teras hatena ngarasa kaget. Dumeh panto jeung jandela hareup narutup biasa samalah make disurung-surung sagala. Dumeh katinggalina tadi mah basa aya nu unggah teh sidik panto bolongor. Tapi ari ngareret kana jandela papiliun mah urut manehna keluar masih keneh muka seperti biasa. Geus kitu kalacat wae Omod naik kana jandela. Sanggeus ka jero papiliun eta jandela teh ditutupkeun deui kalawan slotna dibenerkeun. Sanggeus aya di jero papiliun Omod tengah-tengok ka tengah imah ningalian baturna anu ngaran Titi anu kabeneran aya masih keneh ngarengkol. Teu lila kadenge sora jam disada sakali ret panon Omod ningali kana jam simana horeng harita nu disangka ku manehna geus beurang teh anu puguh mah kakara pukul 2:30. Anu ceuk dedengean manehna geus bedug subuh padahal sakadar dedengean wungkul. Gening kakara pukul 2:30 ieu teh. Nah kadengena geus bedug tadi teh jeung ningali ka belah wetan siga geus balebat. Bener penting keneh ieu teh. Keun wae deh. Da piraku anu tadi dek ka dieu deui onaman. Sakitu waktu geus dek nyedak ka subuh teh. Lamun aya ka dieu deui mah moal asa-asa dek luncat deui wae kana jandela. Bari aing ngagorowok minta tulung ka tatangga. Ceuk gerentas hate Omod gek diuk dina dipan bari suku ngarumbai ka handap. Kira setengah jam ti entas nyarita kitu dina hatena di pelebah dapur geus kadenge deui sora nu ngolotrek teu beda siga nu muka selot panto. Anu teu lila irung Omod ungas-ingus bari nempoan ka kolong dipan anu keur dipake diuk ku manehna. Dibarengan ku hate mimitir atug deui kulantaran ngambe minyak seungit mani melebar angin-anginan. Nah seungit-seungit teuing minyak ieu teh. Moal kitu minyak seungit nu juragan bahe. Kadupa ku beurit dina luhur lomari. Omod gagarandangan sorangan di jero papiliun bari luak lieu ka ditu ka dieu. Tapi anu kaambe seungit teh teu lila geus eueuh deui maningan sakolepat nakar. Leungit bau minyak seungit kadenge deui aya sora anu ngareket kana panto ngan teu sidik ari panto mana-mana nama najan Omod tengah-tengok ge. Sorolok, guprak, geblig, 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 serelek, leket, paralak, paralak, reket, 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 rieg, 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 prang.
Awak Omod timbul ngadeg-deg deui kawas ti heula ku ayana ngadenge sora nu kitu di jero eta imah, malah ayeuna mah asa beuki loba pisan dedengean. Waktu Omod ngadedempes bari hate ratu kadenge aya sora nu haharegungan di tengah imah, barang ditingali tina kaca. Si horeng anu haharegungan teh baturna anu katelah Titi. Katingali awakna Titi ngadeg-deg siga nu muriang. Sok sanajan Omod keur pinuh kasieun jeung kakeung ge dina waktu harita, make aya pikiran deuk nyampeurkeun ka baturna anu keur haharegungan bari awak ngadeg-deg. Tapi niat kituna teh teu kungsi nyampeurkeun ka kara kojengkang deuk muka panto anu ka tengah imah ge, make mundur deui. Kulantaran teu kanyahoan jolna ujug-ujug belegedeg wae aya nu ngabelegedeg bodas siga haseup deukeut baturna anu keur haharegungan. Anu teu lila eta nu ngabelegedeg bodas siga haseup teh rai-rayan mangrupakeun jelema buukna cawig-wig jeung gimbal. Matana beureum sabelah huntuna nyerengeh bodas, geus kitu letahna dikaluar kajerokeun meuni ngambai panjang nakara. Waktu eta rupa nu siga dedegan awewe keur ngelelekeun letahna bari leungeun duana ranggah kaluhur, katingali ku Omod siga nu deuk ngaranggem Titi. Ih, tulung. Omod, aya naon Mod? Titi, kunaon maneh teh? Ceuk hiji awewe anu katelah Nyi Supiah nanya ka budak lalaki bujang manehanana. Sanggeus Nyi Supiah nanya ka eta budak lalaki, satuluyna nanya ka hiji budak awewe katelah Titi anu sarua eta budak awewe teh bujangna keneh. Anu harita manehna keur haharegungan bari ngarengkol ngaharuduman maneh ku samping kebat geus butut. Awakna eta budak awewe teh ngadeg-deg teu beda nu keur muriang. Menang sawatara menit eta budak lalaki anu katelah Omod teh teu daek ngawaleran anggur panon heuteut kana beungeut dununganana. Nya kitu deui pikeun Titi dina waktu harita sigana barora hayang nembalan da puguh keur aya nu karasa datang panyakit dadak-dadakan. Samalah beuki lila eta budak awewe teh katingalina asa beuki pikahariwangeun naker, awak ngadeg-deg asa beuki tarik di barungku humaregung. Tekung silila Omod nyegruk cerik meuni siga nu kanyanyerian sirah nyuuh kana deukeut suku dununganana anu harita Nyi Supiah keur diuk gigireun budak awewe nu keur humaregung. Mod, kunaon maneh teh? Nyi Supiah nanya leuleuy bari leungeun ngusapan sirah Omod dibarengan ku cimata nyalangkrung. Ku ayana kitu pikeun Nyi Supiah ngarasa asa nalang sapikir hate peting sareblak nu jadi anakna ngadak-ngadak kapi beungeut nya kitu deui nu jadi bapana asa ngajanggelek aya di hareupeun. Jabana ti kitu teh mikiran nu jadi salakina anu katelah Jatnika ku ayana beuki lila teh asa beuki robah tingkah lakuna rementara aya di imah. Samalah waktu harita ge teu aya balik-balik. Anu bedejana mah deuk nyaba teh nguruskeun tina soal duit jeung sobatna bangsa Tionghoa anu katelah Babah Liang Jin. Pikeun diri Nyi Supiah ku ayana nu jadi salakina rementara aya di imah teh disangkana mah tetep ngajalankeun teu bener, nyata disangka boga deui pamajikan anu anyar atawa ngalakukeun kana maen. Tapi lamun seug hade dijelaskeun mah anu sanyana Jatnika arang aya di imah teh babakuna mah dina mangsa ti peuting. Dari ti barang mah sok rajeun aya sakali-kalieun ngantara pati lila. Kituna teh kakara 2 bulan ayeuna da biasana mah tara nepi ka ampleng-amplengan atawa ninggalkeun peuting. Biasa sakumaha adat jalma nu rumah tangga samalah waktu nu ka tukang-tukang mah Nyi Supiah can pernah kalengitan peuting kuno jadi salaki. Tayalian ku ayana kabeh dieunakeun kitu teh anu sanyana lamun dina soal waktu teh mah kaayaan lalakon hirupna Jatnika. Beunang disebutkeun geus deuk tomper atawa beunang disebutkeun oge ceuk cohagna mah geus deuk nincak kana wanci magrib. Baris yang hareupan hiji hal anu bakal tumiba kana dirina
kana dirina pribadi atawa bakal pinanggih jeung kecap tamiang melit kabitis muncang labuh kapuhu bakal leungit tina jiri manusia biasa timbul ngajanggelek rupa makhluk nu teu dipikarido ku pangeran kalawan lain turutaneun pikeun hirup urang anu beriman percaya yakin kanu kawasa. Dina waktu harita Nyi Supiah keur ngalamun mikiran kana kaayaan nu jadi salakina panonna ngareret kana jam anu ngagantung dina luhureun lawang kamarna. Katingali harita waktu geus nunjukkeun kana pukul 4 kurang 5 menit subuh. Kan nah aya naon atuh Gan di bumi ieu teh? Unggal-unggal juragan pamegat tara aya di bumi. Sok aya wae titinggalian sareng dadanguan bangsa nu teu paruguh nu matak nimbulkeun pikasionon sareng pikakeungeun. Aya naon kitu mod? Nyi Supiah balik nanya bari cengkat nangtung tuluy nyetrekeun kontakan listrik geus kitu bray listrik anu dipapiliun teh caang mani ngempray geuk Nyi Supiah diuk deui dina urut tadi. Aya barang anu teu puguh wae Gan sapertos kamari ieu deui bali upami kedah disaurkeun mah tengah wengi teh abdi teu aya di dieu nyata di ditu dina sasaungan caket empang anu maksudna mah taya sanes abdi teh ngintip hoyong terang kana eta rupi nu sok nyingsieunan teh aritos kitu kinten-kinten tabuh satengah 2 wengi katinggalina ku abdi aya jalmi ngajuring Kang Jangkung Ageng tengah-tengah tina kaca kalebat bumi. Salebat abdi aya di luar eta nurupi Jangkung Ageng gawena teh tengah-tengah wae ti luar kalebat katinggalina ku abdi eta jalmi bakat mingku jangkung-jangkungna dugi ka ampir adak mastakana oge kana misplang namung rupina mah teu patos sidik sakapeung rupi dedegan jalmi sakapeung mung katawis ngebalagedag wungkul cing cobian atugan sanes waktos manaroskeun kanu uninga bilih aya naon-naon wae di bumi juragan janten upami teras-terasan kieu mah ka juraganana janten gangguan emutan ka abdina nimbulkeun janten teu betah aya di dieu upami kieu wae mah sanaos ku juragan pamegat atanapi ku juragan istri 1000 kali diwagel ge sawios bade maksa wae abdi wangsul ka lembur kehela mod ulah wakaboga maksud hayang balik bari jeung kajurung ku kapaksa lantaran persoalan ieu teh najan cece katingali siga cicing mungguh keur batin mah nya kitu cece teh keur ngabandungan tina perkara kaayaan di ieu imah jeung keur ngabandungan tina kaayaan juragan pamegat lantaran cece ge boga rasa asa teu kaharti saumurna tara aya nu kitu nu kieu jeung naon sababna juragan pamegat beuki kadienakeun ditinggalina teh asa beuki beda tina sepak terjangna kalawan remen pisan tara aya di imah di mana aya kajadian saperti nu enggeus-enggeus tah di dinya kakara cece deuk berusaha tatanya ka jalma nu nyaho tina jalan kabatinan. Maksud cece dek tatanya kanu ahli kitu teh lain tinu soal loba dedengean di imah ngan aya 2-3 perkarana anu dek ditanyakeun nyata saperkara dek nanyakeun babakuna soal budak nu eueuh teh kadua perkarana soal kaayaan juragan pamegat katiluna dek nanyakeun tina kaayaan nu tumiba dodoja dadak-dadakan jeung rea-rea deui anu sajana samalah perkara si Uju jeung diuning ge ku cece dek ditanyakeun pikiran cece boga maksud dek tatanya sotenan tayalian bisi aya nu hiri dengki atawa aya nu dolim ti papada jalma keneh lain ari cece sumangka kabatur mah ngan ngingetkeun perkara hirup jalma dina enggoning laku lampah jeung permaksudanana teu sarua kabeh sok rajeun aya nu sirik pidik teu kaop ningali batur manggih kasenangan di pikangewa nempo jelema anu teu boga lain aya kadua dibere malah diseung-serikeun dikeprokan teu sirikna dijebengan dupi maksud tatarosna bade iraha Gan upami kalerasan teh mah abdi bade ngiring
Omod siganu atoh ngadenge caritaan dununganana boga maksud deuk tatanya ka jalma nu ahli tina kabatinan. Nyangke wae di mana geus salse jeung perkara maneh mah meburung dibabawa najan ka ditu ka dieu ge ku Cece. Lantaran keur Cece teu boga pikeun pakumaha-kumaha nyaga Cece kasebutna boga salaki da puguh katingali ku maneh ge. Juragan pameget teh dina waktuna balik siganu hare-hare hirup katambah-tambah boga dulur ngan hiji-hijina jeung nu jadi indung bapa meni areuweuh ngelol-ngelol geus hebeul nakeranan. Nyi Supiah nyarita ngarandeg di selang heula panon ngareret ka bujangna anu katelah titi harita keur haharegungan wae nya kitu deui omod milu ngareret. Kadenge Nyi Supiah narik napas siganu ngarasa seunggah nyang hareupan hirup dina waktu ayeuna. Batin pinuh ku rupa-rupa hal pertanyaan, mikirkeun itu mikirkeun ieu anu ceuk cohagna. Susah nataanana dina kabingungna diri Nyi Supiah. Lamun diseug hade dipikir ku urang anu ku jalan salancar tinang tu ngarasa asa teu kahareti pantar Nyi Supiah make loba kabingung loba kaseunggah sagala kulantaran ditinggali dina sudut kakayaan anu sakitu poharana beunang disebutkeun keur sakampung eta mah teu dua teu tilu ngaranjat nikah teh kaasup jalma nu pangbeungharna. Harta banda luyuh layah cek paribasana bro di juru bro di panto imah gedong anu sakitu sigrongna hareupeun imah nyanding patamanan kalawan aya empang nu dipelakan lauk bibit patinggu dibag parabot rumah tangga pertek papakean numpuk tapi teu weleh dirina Nyi Supiah pinuh ku kabingung. Tayalian ku ayana jadi buah pikiran manehna iwal mikiran tingkah laku nu jadi salakina nepikeun kawarugana Nyi Supiah rai poe teh asa beuki ngayangkai. Ari geus kitu kumaha tah mod eta nu ngajuringkang teh. Nyi Supiah ngamimitian deui nyarita nanyakeun tina perkara pamanggih bujangna anu lalaki. Kieu salajengna eta nu ngajuringkang teh gan tekantos lami eta nu siga jalmi jangkung ageng teh lebet ka bumi lajeng lajag-lejeg bari tengah-tengok kaunggal lawang kamar tos kitu nyerengeh bari nyaketan ka juragan sareng ka titi. Kinten-kintena tos aya 10 menit anjeunna mencrong ka titi teu kanyahoan karelesna ujug-ujug leus wae teu aya malih ngaraos herana teh panto tiasa nutup deui. Saparantos sidik teu ayana nembe abdi kalebet deui jalan kana jandela papiliun ari tos abdi dilebet kalayan tos nutupkeun deui jandela teu kanyahoan ti mana kurunyungna ujug-ujug belegedag wae aya deui dina tunjangan titi malih katinggalina ku abdi siga nu bade ngaranggem awak titi. Nya kumargi abdi bakat ningku sieun teh atuh abdi teh ngoceak satakerna les wae eta nu ngabelegedeg teh ngiles deui. Kitu caritaanana omod meni panjang lebar hari weus-weus ngadadarkeun pamanggihna dina peuting harita anu kabeneran pisan peuting harita teh malam Jumaah Kaliwon tur hujan ngaririncik. Ngadenge caritaan kitu ti bujangna anu lalaki pikeun Nyi Supiah dina sawatara menit mah teu lemek teu nyarek bibir kalah rapet siga nu dikonci panonetep kana banget bujangna dibarengan ku hate asa ratuglir nu tutunggulan rasa keung timbul deui di barung ku bulu punduk peting puringkak kesa ngadak-ngadak make kaluar. Geus kitu panon Nyi Supiah ngareret ka eta budak awewe anu keur ngaringkuk bari humaregung ngaharudum maneh ku samping kebat. Ti Nyi Supiah bari nyengkapkeun simbutna eta budak awewe teh. Kunaon atuh maneh teh? Aduh sieun kan sieun ieu sirah abdi jajelototan sareng ieu beheung nyeri pisan. Ih sieun itu juragan sieun huntuna jadi panjang. Ih sieun titi nyaritana kitu teh bari ngorejat hudang simbutna dipangpengkeun.
kagigir geus kitu ngarangkul kana awaknya Supiah, sirahna nyuuh kana lahunan bari awakna ngadegdeg. Aya naon ti sing eling ti? Ieu cece cing mod nyokot cai tina termos sugan haneut keneh bari sakalian jeung gelasna. Nyi Supiah nitah nyokot cai ka bujangna anu lalaki katelah omod anu harita keneh manehna ngojengkang ka dapur nyokot termos jeung gelas tina rak wadah anu teu lila sok ditunda gigireun Nyi Supiah jeung gelasna. Geus kitu Nyi Supiah muka tutup termos cur cai teh dicicikeun kana gelas anu kabeneran caina haneut mani ngebul. Tutup deui termosna mod. Ti ieu inum heula cai haneut. Ti Nyi Supiah ngagegero eta budak awewe bari awakna digebig-gebig. Eta budak awewe anu katelah Titi teh najan hantem awakna digebig-gebig ge sama sakali teu daek nembalan anggur ngalempreh sakadar ambekan runghap-renghap siga nu eungap naker. Waktosna kabujang see pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.